Kembali lagi bersama Bang Dari. Nah, kali ini kita akan membahas makanan dari Sunda, dari Jawa Barat. Gaskeun. Nah, makanan yang pertama akan kita bahas dari Sunda, dari Jawa Barat. Karedok leunca, guys. Apa karedok leunca? Pokokna mah tempo cara pembuatan karedok leunca. Gaskeun. Tuh, guys. Naon ditambihan bawang-bawang. Oh, ngangge tarasinya. Tuh, dilebetkeun leuncana, masukin leuncanya. Diulek-ulek tambahan surawung. Aduh, nikmat pisannya. Tuh, nikmat pisan, guys. Dicampuran sareng asin. Dicampuran asin sareng ditambihan kurupuk. Komo pedo pisan mah pamimisalkeun sareng sangu atau nasi, mantap pisan, guys. Lanjut. Nah, lanjut lagi tuangeun Sunda anu kadua. Gaskeun. Tah, tuangeun Sunda anu kadua nyaeta lotek, guys. Lotek teh terdiri dari sayuran-sayuran seperti kangkung, toge, dan sebagainya ya. Kita lihat cara pembuatannya. Nah, yang pertama itu dimasukkan cabai dan juga bumbu kacang ya, guys. Kacangnya diulek-ulek pakai air sedikit. Langsung dimasukkan sayuran, kangkung, guys, cek saya ge. Lejet, labu, dan diulek lagi, guys. Aduh, kenikmatan yang hakiki mah tuh ditambihan bonteng. Tah, lotek teh tiasa dimakan atanapi dituang sareng lontong atanapi sangu. Nyata nasi teh pokoknya pedo pisan ditambihan kerupuk, mantap pokoknya mah. Lanjut. Anak muda zaman sekarang, terutama cewek-cewek, sukanya makanan khas dari Bandung, Jawa Barat, nyaeta seblak. Kurang tinggal cara pembuatan seblak. Gaskeun. Tuh, guys, tinggal bumbu-bumbu tos dilebetkeun, sapertos cikur, teras penyedap rasa sapertos uyah, pecin, dan sebagainya. Teras dilebetkeun sapertos kerupuk, teras mitiau, dan sebagainya. Karesep anak muda zaman ayeuna mah anu lada-lada, terutama seblak khas dari Bandung. Seblak tuh mantap pisan. Tapi da teu pedo amun teu disangguan mah. Nah, tuangeun anu salajengna selanjutnya aya mie kocok Bandung. Saha anu di dieu nu resep ngocok di Bandung. Nah, urang tinggal cara ngaracikna. Gaskeun. Tah, mie kocok Bandung teh terdiri dari mie, kikil, baso, dan sajabana. Pokona mah tuangeun ti Bandung ieu nikmat pisan pamimisalkeun dituangna pas hujan-hujan. Nikmat, bikin lapar. Lanjut ka tuangeun anu terakhir, nyaeta nasi liwet. Orang Bandung, orang Jawa Barat, saha anu teu kenal liwet. Tuangeun khas Jawa Barat, terutamina di kota Bandung, liwet ieu digemari diresep ku seueur jalmi, terutamana ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh, sararea we pokona mah. Resepkeun kanu ngaliwet. Hayu urang tinggal kumaha nasi liwet dan dengan sanguna. Gaskeun. Nah, guys, liwet ieu terdiri dari nasi, anu geus puguh mah nasinya, nasi liwet. Tiasa dicampur sareng jengkol, sambal, lalapan, pokona mah nikmat pisan pamimisakeun dituangna ku sararea. Tinggal aduh nikmat kieu ditambihan we ku kerupuk.
Nikmat pisan ieu mah kangge kumpul-kumpul keluarga. Buat kumpul-kumpul keluarga ya, nikmat pisan dituangna sarareaeun ieu mah mantap. Nah, atos dibahas tuangeun ti Jawa Barat, nantikeun konten selanjutnya. Aduh, anu gaduh referensi kangge konten selanjutnya, komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.